patos dijantenkeun tangan kanan Prabu Duryudana upami teu masagi nyata ku pangarti. Lami-lamingan dika kawadaling nisan makaten pangandikanipun. Jadi adi akang anu lekalayan dipikareus ku akang. Coba minta diukna kahareup akang sangat sono nu taya papadana kapayun calikna kiadi kapayun pula lawu timbalan abdi nampi kana pempagi salin kahaturkeun semah pangapakus kau nyupan jenengan kakang mas pujas tuti sampean dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka kiadi katunuhun kakang mas kali perkawis now tina kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jemarhapun tena anu kateda kakang mas tina soal kasalahan leres Ari urusan salah ma urang pada saling maklum we. Urang pada saling hampura. Da urang ma masih kene kagolong makhluk anu kakenaan ku Allah jeung gingsir. Komo deui hidup teh adi kaula. Diasuh ti lelemut, diais-ais, dileletik, diakod-akod, dibobolon. Dabongan kolot urang duanana geus payunan ngantunkeun urang. Jadi kaula sanajan ka adi teh asa ka anak ongko. Komo lamun ditingali kana aturan. Lanceuk panggedena wajib di aku bapa kulantaran hal eta kolot kanu jadi adi kolot kanu jadi anak naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura sanajan teu dipenta geus jadi lautan hampura leres tong boro-boro kanu jadi adi ayu urusan hampura mah kabeh meureun kudu hampuraan sabab naon apan urang teh manusia tungko tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore ya leres budak lamun cek bahasa panyungkun tempatna kasalahan nu matak di dieu urang wajib saling hampura antara urang jeung urang sangkan naon sangkan hirup genah mernah tur tumanina sabab lamun jelema ngandung harti jemar manahna semohon Ari jemar manah teh sagirangeunana bersih hate Ari bersih hate matak tiis kana ati matak tentrem kana galeuh sabab jelema nu bersih hate mah dinas katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena qad aflaha man tajaka leres nu matak sok geura bersihkeun ieu hate sabab henteu-henteu oge apan urang teh gubragna ka alam dunya teh dengan keadaan bersih kullu mauludi yuladu alal fitrah setiap anu dilahirkeun teh dengan keadaan bersih nu matak di mana urang balik oge usahakeun kudu bersih deui balik ka mana apan urang mah manusia dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa
Laras ulah. Sanajan urang nyumput tina peti besi, sanajan urang ngajerit maratan langit goceak maratan jagat, pasti malaka mawa. Laras ulah. Ngan bedana ti heula jeung paneuri. Eta ulah. Oge jalan-jalanna ge beda-beda. Semohon. Aya nu teu damang heula aya. Aya wae ulah. Aya nu ngalangkungan cilaka aya. Aya wae eta. Aya nu jag-jag waringkas langsung kusek aya. Jeruk ge aya langsung. Jadi hakikatna ti mimiti sare nepi ka hudang sare nepi ka sare deui eta teh ieu teh kabeh jalan pimaweteun. Oh, laras. Ari maot rahasiana pangeran. Angtos. Moal aya manusia nu bakal nyaho kana pangbalikan iraha balikna. Jeung di mana jeung keur kumaha. Doh. Leres. Teka budak, teka kolot, teu rakyat, teu pejabat pasti bakal maut. Tah dumasar kana hal eta atuh meureun urang teh kudu beberes. Beberes li. Sabab naon luyu jeung pancen urang hirup di dunya nyaeta nyiptakeun jin jeung manusia lintang ti keur ibadah hartina ngabdi ka numur beung alam. Leres. Ari ibadah gumantung kana kamampuan sewang-sewang. Teu bisa sarua jelema ibadah. Sabab gumantung kana kamampuan sewang-sewang. Semohon ulah. Ya leres. Mode zakat panjakat teh ibadah wajib teh. Wajib. Ya kasaha wajibna kanu geus boga. Aya ulah. Kanu anu mampu, can mampu mah pancan ka hisabnya tak ku zakat. Semohon narima. Jadi ibadah mah gumantung kana kamampuanana. Saya mampu menerima jali ulah. Bode salat teh pan wajib leres. Tapi di mana-mana salatna teu bisa nangtung. Diuk teu kuat ngagoler. Ya. Ngagoler teu kuat ngan saukur ngiceupkeun panon bari jeung manteng kah yang maha langgeng bisa keneh jadi jelas ibadah gumantung kana kamampuanana. Laras ulah. Teu maksa. Ulah ngajul bentang ku asiwung maledog pakel ku munding jog-jog neureuy buah loak. Ya, tengah beratkeun. Da teu ngaberatkeun agama mah henteu. Laras. Teu ngahesekeun agama mah. Nya leres. Da ieu ge hampuraan kagolong keneh ibadah. Nu matak ieu urang tingkatkeun ieu budaya hampura anu geus hampir leungit ti urang teh. Oh, laras ulah. Budaya hampura geus jadi barang anu mahal. Kadang-kadang pan urang teh gengsi minta hampura di mana-mana geus ngalakukeun kasalahan. Komo ngalakukeun kasalahanana kasahanapeun kadang-kadang gengsi. Oh, Dianggap leutik nya eta teh. nya berat rek minta hampura sih nganggap leutik padahal kade sanajan nganggap leutik lamun diantep ka ngagedean nya leres nu matak lamun nyieun kasalahan harita penta hampurana ulah ngadaguan sabab naon teu apa pan urang teh maot teu iraha Ulah diengke-engke jakulan. bisi kabawa maut sedangkan lamun kabawa maut anjeun teu dihampura ku sasama dosa bakal jadi pabeberat di yaumil akhir. Waduh nya leres tuh nu matak yuk urang tingkatkeun di budaya hampura da kudu diaku urang teh ayeuna teh jadi jelema teu kaopan teu gampang kasinggung gampang kapangaruhan Laras. nya leres Kaupan. ulah nepi pangerep mereka deweng ieu hate teh cenah leuleus jiwa sabab naon jelema nu bersih hate mah rek di mana keur kumaha di mana wae ayana bakal kakungkung ku rahmat pitulung pangeran bakal harampang Laras. moal loba musuh nu bersih hate mah moal boga musuh Ya ulah. da boga musuh mah keung
Heureuh lengkadenya ulang leres. Malahan cenah cek pepatah mengatakan musuh hiji loba teuing babaturan 1000 kurang kene. Sok bayangkeun boga musuh we salemur da heureuh lengkah teh. asa hareurindunya teh ulang Asa hareurindunya teh boga musuh saurang salemur. leres eta Kaluar sieun panggih jeung musuh semuhun ulang teu sieun panggih sieun di alam. Dina panggih dina gelutna sieun eleh. Dina elehna sieun maot. baru Tuh lho we ngalegaan loba kasieun lamun loba musuh mah. Ya, tong boro boga musuh, boga hutang we ka tatangga teu dibayar-bayar, da heureuh lengkah teh. nya ulang Eta ge anu teu kana. Da loba ieu mah jelema ngahutang tapi galakna leuwih ti boga hutang. leres ulang Aya nu dagih teh kadun amak-amakan. koron kada balik kancam Ngadon malik ngancam kanu dagih teh. Kanal kulit beungeut. Nya tuh. Jadi jelas urang teh ayeuna teh geus dina zaman teh kaopan teu payaan ngulit bawang. Nu matak ieu urang contohan ku urang da contoh anu paling hade teh amal perbuatan. Amal perbuatan dakwah nu paling hade teh nyaeta amal perbuatan. Jungjunan urang Kangjeng Rasul teh uswatun hasanah, hartina contoh anu paling hade. Dina pigaweun, dina gawe lain dina omong. Ieu mah kabatur kudu daek bager, kabatur kudu daek sidqoh, kabatur kudu daek zakat, kabatur kudu daek barang bere. Ari manehna ngadagowan pamere batur. begitu eta Di PHP-an zakat ngadon dibeulikeun jaket. Teu amanah, terus tunjuk gitu Bang. ngurus tunyung, garong di tinggalana. Garong di PHP-an zakat ngadon dibelikeun jaket leuwih ti garong di teh. Daha dengekeun ari zakat teh ajangan perkara para kaum fakir miskin. Ya eta Ari fakir miskin teh sakitu dititip-titipkeun pisan ku pangeran dina katerangan ayeuna rezeki anu sakitu saeutik digubuk bari manehna apa kana agama leuwih lisnu kitu mah. dah leres ulang Jadi urang hirup di dunya teh ulah loba teuing omong nu penting mah gawe. gawe urang mah Ayeuna mah masyarakat teh nyaeta neangan anu buktos lain kalakah waos. eta ulang Doh model Lurah Rasdi tingali tara loba. pidato geus singkat padat Pidato ge tadi singkat padat jelas. Tapi bukti gini kan. Ngawangun ieu lemur, nata ieu desa luar biasa. Sanajan gedung desana can angeus. Keur dikeureuyeun nu matak dukung terus lamun hayang angeus. Ya. Jadi jelas nu penting mah gawe. Laloba teh ngomong ayeuna malah pejabat teh lieur. Da masyarakat teh geus olap pun janji-janji para pejabat teh olap. Nu penting mah gawe we ayeuna mah. Ulah seueur saur tanpa bukur sapetang tanpa kenyataan. Da rakyat ayeuna mah nu penting beuteung seubeuh, pake pageuh, murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin, lain pinter retorika lain. Ya, nu matak di urang contohan tadi ge kurang pikeun ngabersihkeun hate teh di antarana hampuraan. Loba jalan ibadah mah gumantung tadi ge gumantung kana pangabisa sewang-sewangan nya leres dah model akang ayeuna digawe di Astina apan akang teh ieu teh ngeunekeun bari mulungan
da akang teh hayang nyi nagara teh meureunnan kudu ngabogaan waragan leres hiji eta kaduana akang teh nyaeta bari studi banding diajar nempo program nu alus rek dipake di negara urang anu goreng ulah nya leres sanajan di negara astina dalolobana mah ieu teh di negara astina teh kolusi korupsi jeung nepotisme teh hampir ngabudaya di negara astina skandal kulan kanal di negara astina teh ngan depan urang mah digawe ya kulan nu kadeule nu katempo nu kadenge lamun teu jadi ilmu rugi nu mata ilmu sapanjang hirup urang di dunia tetep kudu ilmu cek bahasa dengan mah long life education eta kulan waduh bahasa naon eta bahasa Inggris long life education hartosna ulah ngarokok deket pom bensin hartina teh unga sapanjang hirup terus belajar sabab eueuh ilmu panungtung eueuh sanajan geus kolot tetep kudu ilmu leres ceuk bahasa better late than never better late than never hartosna lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ngalengkahkeun ngelmu mah tingali contoh aya aki-aki ngaranna Aki Jaya sanajan geus kolot ngagiplek we hayu selalu semangat tingali cokot hikmahna semangatna luar biasa sanajan geus aki-aki matak jag-jag we terus tanpa beban tak eta nya leres teu loba kasieun jelemana bebas jelemana bebas hidup montok we nya can pernah kabejakeun Aki Jaya hareng can kulan ya kan jadi cangking katawis eta ai jadi cangking mah katawis eta mah dati tadina bawaan eta mah bawaan umur eta jadi kade urang teh kudu bener-bener mangpaatkeun ye hirup saacana datang malakal maut manfaatkeun martabat teh kekan nya leres mangpaatkeun harta urang saacana datang kamiskinan balikeun nasib jelema tina beunghar kana miskin teh seueun pon kitu deui tina miskin kana kaya kun payakun jadi jeung ngajararani rumata kayaan teh sodako zakat infak nya leres ulah ngagunuk-gunuk harta da moal dibawa maot moal da moal anu sangsara ku sodako moal da nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae lain anu ngabohongkeun agama teh nu kumaha dina katerangan jelas anu ngabohongkeun agama teh nyaeta di mana aya fakir miskin di lemur urang anak yatim diantep nepi kalaparan tak eta jelema anu ngabohongkeun agama teu nolih kana beuteung nu sangsara teu nolih kana beuteung fakir miskin teu nolih kana beuteung nyaeta anak yatim ngahardik anak yatim ngahardik fakir miskin tanu kitu jelema anu ngabohongkeun agama sanajan unga poe salat teu eureun-eureun tahajud unga peuting unga taun ka Mekah tapi takana nu kalaparan teu werat pikeun mere sia nu ngabohongkeun agama teh nu kitu nu matak anu balaleunghar teh tingali anu miskin dititip-titipkeun pisan fakir miskin teh kanu balaleunghar kanu aya semuhun dalamun dijalankeun syariat agama Islam ieu zakat sedekah jeung sajabana moal aya kajadian
inung maihan anak nepi ka ngagantung diri inungna anakna dipaehan gara-gara urusan ekonomi moal aya nu kitu. Ya, waduh. Sabab naon? Cek jelema anu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea. Cing aya mangpaat hirup di dunya teh. Dalamun anjeun di pikiran mah yeuh batur teh geus kabantuan ka urang teh luar biasa. Batur ngabantuan kumaha? Sok pikiran. Sakali-kali mah tapakur otak teh. Bergawis naon? Eta baju anu dipake ku anjeun we. Maksana sabaraha urang anu nyieun baju eta. Cobi. Anu milu andil. Tina baju anu dipake urang tek-tek nyieun kaena anjeun henteu. Saha batur tuh? Dina kain teh aya benang atawa naon benang. Eta benang teh menang batur menang ninun ngilu ninun henteu. Saha batur tuh? Geus jadi kain tuluy dikaput ku saha? Batur tuh? Ngancingan milu henteu tuh? Ngistrika henteu. Saha pamajikan? Batur kene. Batur hirup. Nyeuseul henteu tuh batur geus kitu ka urang ayeuna ka urang ka batur kumaha narek nyaci narek maki narek geuleuh coba lain tobat mikir Markan kebaikan nyali nya aturan sedekah anu sangsara mah sedekah bade kumaha yeuh ceuk kaula ibadah mah teu ngaberatkeun tong wae tong urusan duit wae aya sedekah mah senyum oge ibadah. Senyum oge ibadah. Kata tangga senyum pangi teh ieu mah jeung tatangga teh baeud hayo asem ring komo anu rada luhur mah hartana naik mobil aya tatangga teh kacana teh ditutupan mung katempo bari ngabalieur. Waduh tuh ya senyum oge ibadah jadi bayar budi kadena tawadhu DP handap asor ya leres cing manfaat hirup di dunya teh cing aya tapakna leres kitu teh rayi leres ulah jamotrot wae hareupeun tetangga teh ulah hasim wae kudu bear beungeut teh bear seuri senyum da teu hese senyum mah tuh seri-seri leres bener ya doh barang ju impal wesana di luar ayat tamu ari ieu tamu teh nyata ti karaton Gajah Hoya daya sanes eta mutenya eta patih negara Astinapura kakasih karya Sangkuni anu bade laporan kayaannya eta di alun-alun negara lantra batur anak dayo di asyaka gunturan madu kaurugan menyan putih Taulah kasumpingan mahapaturan rawuh mahapatis mahaturan rawuh mahapati aladala ditampi nuhun jara sabda oge jara denta katampi pembaktian kaula aya naon ieu teh mahapati teh ya ibarti anggana upami aya ibarti anggana panginten kaula sasayogian teu kudu da kaula datang ka dieu teh rurusuhan ieu teh rusuhan kumaha rek dibujeng engana kaula datang ka dieu lain ka irid ku Cikiih lain ka bawa ku Cileunjang maksudna kaula terek ngalaporkeun rek merebeja ka anjeun yen aya kajadian di alun-alun negara Astinapura
aya kajian tenan naon Mahapati kajian tenan naon Mahapati di negara Astina di alun-alun negara teh aya nu ngamuk jelema ai Allah eta wanian jelema teh aya nu ngamuk saha heula mimitina mah karaton negara Astina nyata Gajah Hoya teh kadatangan tamu bener saha ari tamuna teh nyaeta Panawa nomor 2 ngaranna Bima. Panawa nomor 2 ngaranna Bima bener. Lajeng maksudna teu kurang jeung teu langkung eta Bima teh rek nagih janji nyaeta negara Amartapura. Amarta bener. Nah sabab negara Amarta teh baheula kungsi diborahkeun antara Pandawa jeung Kurawa teh main dadu mimitina mah tina rokoan heula sabatangan nepi ka sabungkusan tina rokok terus kana duit tina duit nepi ka negara Amarta diborahkeun eleh negara Amarta teh tuh mata kadi judi teh haram eta ulah selot sia teh aya we selot haram judi teh urang mata keureunan selot teh hiji selot keureunan kadua nginjem ka Bang Emok keureunan mata lieur nginjem ka Bang Emok mah nulung bari mentung minjem teh beuki atuh dah tah eleh we Pandawa teh Duryudana teh baik hati anu tidak sombong Duryudana ka Panawa teh nyaeta ieu negara Amarta teh dibikeun ngan syaratna Panawa kudu dihukum 12 tahun ka 13 tahun nyamun. Lajeng singkat cerita beres di Obang di alas Kamiaka tuluy satahun nyamurnya tadi negara Wirata ayeuna teh si Bima teh datang nyata ka karaton negara Gajah Hoya nyata menta negara Amarta tapi pikir rupanya kumaha 13 tahun negara Amarta diwangun ku negara Astina kiwari jadi negara anu istimewa mainnya ayeuna rek bikin ka si Bima kitu wae ari jagangna kurang ari jagongna ku batur sok bayangkeun ku anjeun atuh Prabu Duryudana teh nolak nyata Amarta pikeun dibikeun ka eta Pandawa lajeng nah ai kitu teh si Bima ngamuk saha nu ngamuk si Bima si Bima ngamuk mimitina di karaton ngamuk pot kemang diawut-awut dipepes-pepeskeun jandela karaton dipaledogan ku asbak uluh marukana teh jahat si Bima diseret ku Kurawa nyata ka alun-alun negara dikapung ku para Kurawa nanging nya kitu teh da si Bima teh lain jore-jore jangkung badak para Kurawa hampir bubar katawuran ulu tak ayeuna teh alun-alun negara Astinapura mencekam toko tararutuk pedagang kaki lima ada reueuh ada rinit roda-roda sing galoler taman-taman awut-awutan diruksak ku si Bima pot ala lancur pot taman pot waduh tah eueuh deui anakeuneun kaula nyaeta anjeun salaku tangan kanana Prabu Duryudana temongkeun gawe anjeun ayeuna buktikeun ka Duryudana tewak si Bima ditewak lamun bisa mah payahan si Bima nah ieu geus waktuna eta si Bima di podaran eta si Bima di podaran hey
tenang Gusti Pati sanggup mahan si Bima Allah maka jeung teu sanggup Gusti ulah disebut kaula urang dawan oncom ye beres bulan lamun rek ku si Bima mah tenang cetek si Bima mah saek lamun kitu sarana mangga gerak alun-alun negara ku kaula rebek di sanak balad kaula bawa balad secukupna sabab Kurawa ge 100 jelema awut-awutan dampak 100 jelema kabeh ku si Bima cik anjeun hanya tenang mangga antos kaula bakal kaitu alun-alun negara wayana diantos di alun-alun mangga abi anak tetiasa di bawah heureuy fokus dah abi nuju wiridan wiridan naon abi nuju tahajud mah sholat sia teh semun geus genep dia panginten nah naon margi abdi teh ieu teh nuju berdoa naon aya maksud abdi teh nuju saum monggo cita poker puasa semohon puasa naon nya kitu we wedal puasaan wedal semohon ari maneh wedal naon kemis teh wetona saberiji 42 loba teuing lah beda ada itu mah kumaha abdi we hitungan abdi dia mah nya lain puasa naon timnas lawan Irak wengi ke subuh setengah tilu timnas lawan Irak margi kamari abdi sedih naon timnas eleh ku Arab timnas teh eleh ku Arab rek teh eleh Arab kumaha atuh da Arab nya gede nya panjang naonana eta teh naonana lengkahna bitisna ge gede bisnis gede di naonna jatuna mata kamari eleh Gusti abdi teh mah nyeri hate tapi mudah-mudahan sareng Irak memenang amin ya beres iya abdi rek nonton di bumi we abdi mah da mah boga TV henteu balaju di mana dina HP atuh HP na boga henteu HP saha pun bojo Gusti boga pamajikan henteu oh sih segala henteu pokona mah abdi mah nongtonna make mata batin mata gaib oh kumaha sia we cuman kumaha abdi udah abdi nu rajona geus Gusti beja di batur nya aduh bade naon Gusti gaya daguan calukan batu-batu saya mangga terima aya naon Gusti kulat daguan usah mangga aya naon tungguan usah mangga gini kaya maneh aji kita irung uluh eta Allahu Akbar numur bengah keajaiban dunia gajing paingan aing eungap deket sia oksigen beak sia irung teh bisa jentek celengan alah Gusti Nu Agung ya Allah di jirong irung aya kalajengking tongga manakara penginjeng kalajengking lain kalajengking bulu irung wah banyak bulu gede-gede teuing hopan irung aing segede kieu ya Allah ya Rabbi aduh aing kebayang sieun lamun nyingsring sekali nyingsring 3 ember polot teh anjing Pogo ngena jeung sarikeun batur blegung. Aduh. Nyata itu ampun euy. Alah gagarang nasiari di kakek naik. Aduh. Inung sia keur nyiram hayang naon aji. Moal teh hayang dreum aji. Atawa hayang ngeleg-leghong aji. Alah jadi kulit beteng aja gitu. Dong orang wae kain goblok gitu. Gila saya teh.
Sia makanya seserian. Bina-bina teuing. Aing hayang nyaho maneh. Lamun ngorong kunaon. Penasaran kunaon. Da ku curug malogor lagi. Oh, pasti ya. Aing lamun ngorong ku singkup. Dikerem. Puas. Bina-bina teuing sanya rek ku curug. Pan logor apa duli rek logor yang penting benang. Bina-bina teuing bisa dikodok. Gitu naon ngadegung-degung kain. Cicing atuh sitik Allahu Akbar. Mohon. Napa sia? Para jurid teh nu normal gitu. Dititah teh nu normal. Di pesenan teh nu sararehat datang nu gering bungkul. Kering kumaha sih? Apa nyawa anjing budeg. Aduh. Geus lila teh panggil jeung ieu euy. Budeg anjing kage nyaho. No. Si ieu budeg nu bener we. Are-are. Jelema dika beuneu normal. Ieu liang irung gede teuing. Si ieu liang ceuli bengpet anjing. Aduh, api-api ngalamun. Padahal mana ciri-ciri tengah guru. Gaya desa. Itu weh. Pada tak percaya sih budak. Umat tinggal ikut. Wey. Ngaliak nakah itu. Oh, nyanya bener aing mah teu salah. Da mau ku siang raja teu. Baheula mah aing wajib nanyana, "Ba, sanu mawat anjing?" Bapa mana? Mahot ubaran kututut. Biasa kayak gitu. Aduh, yang anjing. Sia sesurian wae. Nu datang tapi ka seureun. Menyaing seri kudu amek. Nyangakan si mah pangabaktos Gusti diterima. Bulan tot. Hai ngode ulah. Aduh, anjing. Bulan alah naon ka lain naon kadengen aku si jurig ya. Alah Gusti percuma tong dijawab percuma. Mending meser pepetasan we. Keur naon teh na ceulina cenah bledang. Nyangakeun si mah pangabaktos Gusti aya ditarima sia teh naonnana iya naonnana anjing hayang ngising anjing ada anjing ala ayo mana seserian wae hayang seuri menyang ngising anjing ketemerong kaing minta tulung aja menong. Geranya nanyakeun ka aing minta tulung geranya ya. Ning hare-hare. Acan bagu gelan tuh. Geranya geura. Ayo. Jangan malu-malu. Aku menunggumu. Geranya iya. Anjing balik deui goblok. Geranya tepon. Da sia mah tara nipu biasana mah. Geranya tebal, geranya tuh tinggal iya. Nya. Cek aing kenya merong. Aing mah apa sok lalaju na YouTube. Aing teh apalan atuh nu anjing. Ampun. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Geus lila di dieu. Lain geus lila di dieu sungut sia bau bangke. Sajam. Lain urusan sajam sungut sia bau bangke. Allah sabaraha urang. Teu jeung sasaha sorangan. Weh mana nu ini eueuh. Sorangan. Nah, amni loba-lobaan teuing ka dieu teh opatannya atuh. Lain masalah opatan anjing sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah.
Sungguh kau bangke alhamdulillah. Allahu akbar Allah. Lain alhamdulillah. Sungguh siap mau bangke insyaallah. Lamun niat mah malu niat segala rupa oge innamal amalu binniyat. Segala amal-amalan teh kumaniat. Alhamdulillah. Bade umroh eueuh nu umroh jauh-jauh tina sungut bau kana umroh. Alhamdulillahirabbil alamin ngange travel mana eueuh nu ka Mekah umroh. Alhamdulillah ya Allah, taufik jeung hidayah mah kitu. Mudah-mudahan mabrur. Ya, dengekeun eueuh nu umroh eueuh. Barana ge saha nu umroh? Alhamdulillah. Sabada urang? Eueuh nu umroh. Allahu akbar sakeluarga. Bagja pisan tuna teu ngajak ka aing. Ya, dengekeun kumaneh sia teh budeuk. Lain urusan umroh sungguh siap bangke. Alhamdulillah Gusti urang ngeuring ngadoa. Mudah-mudahan dulu urang nu bade umroh buat jadi mabrur umrohna. Salamet di dituna. Mudah-mudahan dina bulan sumuhun. Segala rupa oge paneta mah panggilan ti Allah segala bulan. Laras eta pisan Gusti. Teu geuning. Ku sabaraha kali umroh Gusti? Oh Gusti geuning 3 kali alhamdulillah naonana. Sumuh? Tah eta kana kapal terbang. Da leumpang malila ka itu. Nya wa laras tuh geuning naonana? Eta pisan nu diharap teh nya barokahna Allah subhanahu wa ta'ala. Bener itu disangka abdi sedih bagi semohon insyaallah naonana kitu hiji-hiji narosna belieur ya eueuh nu ngomong aja